Seekor kera terkuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya, dia merubah menerpa menerjang segala apa yang ada. Walau halangan rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci. Dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri, semua akan dihadapi dengan gagah berani. Walau arah rintangan setiap saat datang untuk menguji. Keras hati, tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Keras hati, menjadi pengawal, mencari kitab suci. Keras hati, liar, nakal, brutal, membuat semua orang Hai budak mono, simukeun jalma ieu, jang neangan kitab kuning. Jalan, anu ada tangan kan mimpi. Kurang mimpi. Si ulah sok mirakeun mimpi, geus age timukeun kitab kuning. Itu udah tua tangan mah. Wow. Aduh. Duh. Tangkalan saya sih numlak video, Wak. Pak. Jadi keren sih aing. Yakin gak cocok kieu jeung pangeran. Si begong. Ucing lain dah. Kerku mah diisi si dia. Ya Allah. Pakai lain dah. Siapa cerita lain? Ya Allah. Pakai. Apa udah? Wah, goblok. Ayah. Kuma. Atuh siang ngabaris pian. Atuh siang ngareureuas di makliwat. Ngareureuas bakal banget. Sika. Hop. Sun bokong. Cepat kai. Aduh. Ucing. Lagi ram ke diram. Yuk.
Kan di deui wan yang zaman nu ngimpi. Udah kun. Kunaon dak jam Mang. Mang. Bokong. Patkai. Ucing. Amit. Kebeneran orang upload di dari ya. Dia dengekeun. Ek carita. Jadi kieu kaulah kedatangan mimpi sama Yamindo. Nang impina kaulah suruh nimukeun saria tiluan jeung suruh neangan kitab koneng ulon. Jadi kuma erek daek tante deh. Oh. Kumaha orang erek daek. Nyanggeus orang berarti kanisuk pajele di landeuh wa. Siap. Balik lah yuk. Yuk, balik. Yuk. Aduh. Udah. Tuh ini. Jalannya. Siap. Aduh. Anak buah sarwe, ampun, kemana mules. Guru kan ngomong naon deh. Terus mending kan emang Nam. Kan dia kata. Berenang ayo. Ayo. Oh iya. Ada. Aduh. Non si wa. Iya non si Kiki temen. Buset. Wani deh. Lawan. Tuan ini sama gede. Gede. Sangjung nu gede. Ini dong badan. Rongna petot. Sok jeung urang. Minggir. Aduh. Rasanya? Itu. Ten karasa kene. Maning. Karasa. Guru. Age. Amin. Amit. Suruhan Sasya. Si itu. Si itu saha? Si itu ndak. Saha? Siluman pugur. Pae. Jadi Nam angkat Nam. Amit. Padahal mah pingsanan.
Ainan yo, si bos mah teu bangga boga anak buah dan kieu. Kuma, beres? Beres, tenang mal aya gagalna ieu. Oke. Mantap. Awas guru. Di mana? Oh, di kuburan. Aduh, boga anak buah. Tuh bener iyo. Tadi teu di jegongan, ayeuna teu ditutupan. Kumaha yo? Pohoan. Kadek, tungkul. Bos, buan monyet ke daratang. Geus nyaho. Biung. Aing mun balan. Geus nyaho. Berarti telatnya. Telat. Loh, gratul. Aduh, aing digebugan. Kusaha? Topeng monyet. Topeng monyet. Si Mamur digebukan monyet. Topeng monyet. Lain topeng monyet iya. Ubuan kera sakit. Yo. Nyaho. Ayeuna urang kieu bae. Itu rombongan topeng monyet di tahunan teu beunang, dilawan ku si Angot, si anu babak belur. Mending ayeuna urang perang bae borok ka ditu. Berarti perangnya, Bos? Henteu ngobor. Perang. Yuk. Perang. Yuk, Mantap. Pernah ge sia lain geus paeh tadi. Emang geus recall karena best. Kuma. Bos, nu penting ayeuna. Andi kitab kuning. Lain di kami ya. Sia aya yang kitab kuning mah ribut heula. Oh, sia jangkung gering jeung aing. Yuk. Hog. Hop. Selamat deting les teh. Selamat tongkat. Ini mah. Yo, ruda, cepet menang baru dah. Amit. Amit. Si anu amit. Papokan oge bed make ruku. Dengekeun. Ayeuna anak buah sia mah menang ieu kitab kuning. Kitab kuning nage di aing. Sia mah ngarurudet. Ulang ngarurudet Saha nu ngarurudet? Oh, nu ngarurudet. Geus kieu sok urang sakumahan? 5.000-an. Ulah gede teuing. Sakumaha? 20.000. 20.000. Sip. Ayeuna aing nyegel anu aing, saya nyegel nu sia mau menang ieu. Oke. Urang nobar ayeuna. Nyegel baru keur gulung. Aduh. Bahaya yuk. Pasukan aing. 20. Kadeng.